bacot buat para masyarakat, para warga nusok ngomong ambang ngaruksak alam. Hei bacot, saya tong marunapi goblok. Siang aja dog di imah alus, siang ngalayak ngal menit jalan nu alus nu ngagaleser, eta teh menang dina tambang ilegal bacot. Hei, bacot. Cek saha setiap material yang untuk membangun rumah itu adalah hasil tambang ilegal, cek saha, ha? Lamun bener omongan maneh, buktikeun, sebutkeun PT naon wae sok anu nyokotan material dari tambang ilegal. Sok sebut. Wanita ngomong teh kudu aya eusian, ulah cuman kosong. Speak up teh harus ada isi. Nah, sok wanita maneh sebutkeun PT-na, PT naon wae, pemilikna saha. Sok lamun maneh wani menyebutkeun berarti hebat maneh. Jangan asal bacot doang, sok sia. Da siapa pembelaan diri hungkul eta mah. Mikirkeun eusi pujit sorangan mata awak sia gendut oge. Eusina duit nu kitu hungkul, teu mikirkeun kepentingan orang banyak sia mah. Sok sia wanita sebutkeun PT-nya. Kitu wae jeung aing mah simpelnya.